Imam Hanafi teh kapan kedatangan ku muridna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon maksud kula ieu teh ka dieu mama minta doana. Kunaon? Kula boga kalengitan di imah teh. Naon? Kalengitan emas, mangkane eta emas teh jualeun. Masyaallah. Kula minta doana. Geus, ulah sia-sia tahajud. Tahajud. Ya, insyaallah geus. Ente macana kula minta jampen tahajud jeung Imam Hanafi geus insyaallah. Ayo geus. Tanggung jawab mama aya ge. Sholli salat tahajud. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata di mana? Kita ditendena di mana? Sapeting dacan kapangi. Tahajud deh Allahu akbar. Hari itu kan di pasar, haju kan di bawah, haju ke mana? Dua peting, Sholli salat Allahu akbar. Mimiti buka tadi dinya dibukanya. Oh bener, orang di luhur amarinu itu, masya Allah, gegeraan bae cenah, likum. Iya, alhamdulillah, isuk-isuk gegeraan bae. Kapangi kan, cek Imam Hanafi, alhamdulillah, kapangi mana tayu barangna, maka teu tahajud. Kadi itu nanti tahajud. Ini berarti itu orang leungit naon baik ku tahajud mah kapangi. Dan sholatna belawan. Asal sholat behaju ka parna daratang ka jarum-jarum potong aya. Masya Allah.